Mitra budaya Sunda panjenengan sadayana kurang tunda heula kaayaan Basura anu nasibna apes deui bae. Niat nepongan juragan Somad rek nawarkeun sawah jeung kebona kalah katewak ku jalma gelo teu ditalian. Ayeuna urang ngolikan deui heula nyaritakeun kaayaan si mak tukang warung anu samemehna aya Basura dahar teh tuluy kabur teu mayar. Saprak inditna Basura anu bebejana rek salat tor anu padahal mahena kabur lantaran teu boga duit teh si mak warung masih keneh tacan boga rasa curiga. Malahan manehna katempo bunga lantaran dina pikirna bakalan menang persenan gede cenah ti juragan Somad jeung ti Basurana sorangan. Namun sawah Basura geus dibeli ku juragan Somad. Atuh bari beberes kulut dahar Basura si mak tukang warung katempo suruh ngasarengeh sorangan. Dasar keur untung poe ieu aing bener-bener mujur ya. Baheula bae basa aing mangnuduhkeun Mang Dina nu rek ngajual tanah anu ngan sagede polok oge aing dibere persenan gede ku juragan Somad. Malah ditambah deui ku Mang Dina sorangan. Komo ayeuna Basura apal sawahna lega. Wah dua tempat teh. Wah asik ieu mah. Aing bakal menang leuwih gede persenana cek kerentas si mak warung. Saking kebungah-bungahna malah mah si mak warung make hahariringan sagala. Keur kitu torojol aya dua urang jalma langganana asup ka eta warung. Lempok si mak keur suruh ngasarengeh bari hahariringan eta dua jalma ngarasa heran. Waduh, si Gana keur meunang kabungah ya si mak. Bagi-bagi atuh mak, ari boga milik teh. Cek salah saurang anu boga ngaran si Oding. Nya mak, kudu inget atuh ka batur, ambe rezekina mucak ieu. Cek nu hijina anu ngaran si Udin. Meunang kabungah naon si mak? Bejaan atuh. Tanya si Oding deui bari kot leungeunna nyokot gorengan tapai. Tuluy blok diuapkeun kana suhutna. Katempo meuningna caca moilan. Nya Jang Oding. Jang Udin, poe ieu mak bakal menang rezeki gede. Geus darwakeun bae pokona lamun hasil ke ku emak. Jang Oding jeung Jang Udin rek dibere uang denger lah. Cek si mak warung. Naon si mak atuh bejaan uing. Si Udin nanya deui. Kieu Jang, tapi wakaria beja yeuh nya. Pokona mah awaskeun lamun rea beja. Tadi ka warung ieu aya Basura. Jalma nu pangbeungarna teh di lembur luhur. Manehna ngadondahar di dieu. Si horeng teh manehna datang ka lembur dieu teh rek ngajual sawah cenah dua tempat ngomongna mah. Kumaha dituduhkeun ka juragan Somad. Tah, lamun geus kajual pasti mak bakal menang persenan. Da baheula bae ge mah dibere persenan. Cek si mak warung mun capetang. Halus atuh mak. Geus pasti hasil ieu mah. Cek keneh ge marangan pisan yeuh. Uing jeung si Udin tos ti mah juragan Somad. Nya tadinya mah uing terek nyewa munding maksudna mah gitu. Dia mah pas kebenaran pisan mah juragan Somad teh cenah ngomong ka uing boga paniatan hayang meuli sawah manehna teh. Malahan manitah ka uing jeung si Udin nitah mangneankeun jaman urek ngajual sawah. Cek si Udin katempo daria. Ngadenge kitu si emak warung meuni bunga. Ka bener Jang Oding? Bener eta teh? Tanya si emak warung. Atuh bener. Tanya teh ka si Udin. Jalma lagi tah aya di dieu. Tembal si Oding. Bener mak. Atuh ka uing duaan ngomong nage si mama. Mak kadang ngabohong. Cek si Udin mairan. Atuh alus ari kitu mah. Geus ieu mah moal gagali. Geus bakal untung gede ari kieu mah tuh mah teh. Cek si mak warung katempo bunga pisan. Nya si mak untung. Ari uing si Udin kumaha urusana. Cek si Oding. Gampang. Geus pasti diberi bagian saitik sewang. Geus tenang bae Jang Oding jeung Jang Udin mah. Geus tenang. Pokona mah mak menang duit, Jang Oding jeung Jang Udin menang duit. Seutik ewang. Cek si mak warung. Si Oding jeung si Udin saling reret. Siga katempo pakicep-kicep matana. Uing mah hayang diberi ayeuna bae mak. Lantaran uing kaburu rek indit yeuh ka lembur Cipeuteui aya perlu. Cek si Oding. Nya mak, jatah uing jeung si Udin mah mending ayeuna bae. Geus da eta mah moal gagal. Ngajamin uing mah. Cek si Udin mairan. Teu bisa kitu atuh. Can ge puguh hasil maraneh mah geus menta jatah. Sok araraneh bae. Kumaha lamun gagal? Emak meureun rugi. Cek si mak warung. Moal gagal mak. Ngajamin uing mah geus ngajamin. Tah,
geus pokona moal gagal, cek si Oding ngayakinkeun bari panonna rada kicep deui ka si Udin. Nya tapi ketang mah teu naon lah si mak teu meurejatah kawin jeung si Oding ayeuna ge. Tapi malamun ek merenang kemah kudu 3 kali lipat, cek si Udin. Teu bisa. Ari ngaranjat tah wah kumaha cek emak bae ek engkek ayeuna sabaraha-sabarahana kumaha emak bae rek mere mah. Syukur di bararege, cek tukang warung deui bari rada ketus. Nya ari kitu teu naon. Tapi uing jeung si Udin rek ngomong langsung ka juragan Somadna. Rek dibejaan geus teu kudu mere duit ka si emak kitu. Da uing nu nawarkeun ge si Oding ngancam. Nya bener. Ayeuna urang duaan kan geus nyaho nyadingnya. Basura teh rek ngajual sawahna, tinggal bebeja wae. Urang tawarkeun langsung ka juragan Somadna. Geus kitu masih mah teu kudu meunang jatah. Bebohan teh lah. Bener teh Ding? Cek si Udin. Nya bener kitu Din. Be, cuma sampur ayeuna pisan juragan Somadna. Cek si Oding bari nangtung. Ayeuna katempo sigan urek indit. Nya hayulah. Tembak si Udin bari manehna ge tuluy iru nangtung. Atuh nempok kitu mah si emak warung reuaseun. Geus cicing cari. Maneh masuk hari itu ari ka kolot teh. Ya, kumaha rek dibere ayeuna. Cek si emak warung seueuh maena sieun bisi si Oding jeung si Udin bener-bener arindet ka imah juragan Somad terus nawarkeun tanah basura. Sarenge si Oding jeung si Udin nyarenge seuri. Tuluy maena da diuk deui. Tah kitu mah. Jadi ieu ngaranna kerjasama. Cek si Udin. Si emak warung teu nimbalan. Tuluy maena muka laci nyokot duit 2 lembar ribuan. Sor dibikeun ka si Udin jeung si Oding. Ya, geus kana itu indit lah. Ngalilir bae-bae nage, cek si mak warung bari ngasong ke duit. Tapi ku si Oding jeung si Udin ngan ukur dipencrong, teu langsung diterima. Kek, sabar eta mak? Tanya si Oding. 2.000, 1.000 sewang tah. Cek si mak warung ketus. Heula mak. Kudu kudu hitung-hitungan heula. Mangkara uing si Oding anu dibere 2.000, cek si Udin. Terus si Oding jeung si Udin katempo sigan utang hitung. Teila si Oding ngomong, "Gas dihitung ku kuring mah ye, harga sawah nu basura teh kuing dikira-kira meureun kana 200.000 lah." Terus dihitung gedena bae nyamanya. Si emak pasti menang 25%-an ya di juragan Somad. Jadi jatah si emak 50.000. Geus kajen lah uing jeung si Udin mah ngan 10.000-an ge. Cek si Oding. Ngadenge kitu tukang warung nyurang. Gede-gede teuing. Duit nageh can puguh hasil ka ereling maneh. Cek si emak warung. Nya cek uing ge kumaha si emak bae. Namun teu satuju nya kajen. Kali uing langsung bae nepungan juragan Somad. Duit 50.000 nya kali bagi 2 bae jeung si Udin. Geus bedin. Cek si Oding pura-pura ngajak indit deui ka si Udin. Hayulah. Tembal si Udin bari jung duanana nangtung pura-pura rek arindit. Tapi karek geus sabaraha lengkah dikeruan deui ku si mak warung. Nya geus kadi. Geus mah satuju lah. Kadi. Rek si Oding jeung si Udin ngareureun. Tuluy si Oding katempo harewasan ka si Udin. Hasil Din euy, pajar urang teu nyaho mah samadek mu di tanah. Cenah si mak warung nyamperkeun song mikeun duit 20.000. Tah geus kada ditu indit. Cek si mak warung ku si Oding jeung si Udin ditarima baru ngaeun pisan. Tuluy duanana arindit bari heheotan. Ari si mak warung balik deui ka jero bari ku gulunuk. Aduh, aya bae panyakit teh. Kitu nama aing keneh tuh dah. Can karuhan menang rezeki geus loba omong. Aduh. Jadina aing kudu keluar 20.000 canana acan. Cek si mak warung akhirna mah nyalahkeun manehna sorangan. Si mak warung tuluy katempo diuk canggeluk sorangan nungguan basura anu bebejana keur salat lohor. Tapi anu ditunggu anak can datang keneh. Si mak warung mimiti curiga. Geuning basura teh dirana teuing salat teh. Moal kitu langsung indit ka juragan Somad mah. Cek si mak warung ngomong sorangan. Si mak warung beuki ngarasa kesel, geus ciling cat nangtung terus diuk deui. Lelembangan ka hareup balik deui. Geus pokona mah si gajal manu samar polah bae. Malah mah geus asa nyeri beuheung sesonggeteun. Nu liuk deui ka pelebah tajuk, tapi basurana can datang keneh bae.
Lila mah si mak warung bener-bener jadi curiga. Moal nipu mah gitu jalma teh. Bawa ngan saukur ngaku-ngaku ngaran Basura teh. Sabenerna mah lain Basura. Be, lamun kitu teh aing bener-bener rugi gede. Ke rumah karugian ku sangujeung deuna, da jalmana teh bayar. Katambah deui aing make golojot sagala mari duit 10.000 ka si Udin jeung si Oding. Da sanurus tunjung. Cek gentes imak tukang warung, sirahna mimiti karasa ngubeng. Si mak warung terus ulang-ulang, akhirna mah maina boga pikiran rek milih katajuk. Tuluy maneh nangtung indit lempang katajugkeun. Barang anjog katajuk, si horeng usah saha. Leket teh si mak warung langsung ngaleket teh. Geuning eueuh jalma teh. Mun kieu carana mah aing bener-bener katipu. Cek si mak warung reuwas beungeutna katampu pucet awakna leuleus. Si mak warung tuluy katempoan diprek dina taneuh. Sirahna karasa nyut-nyutan. Seueur ku hiji ku dua ku tilu. Tapi antuk namah manehna neger-neger maneh. Ah, aing wawa kasuudon. Bawa-bawa bener eta teh Basura. Ngan meureun maena indit heula nepungan juragan somad. Keun lah aing rek sabar heula, ku aing rek ditungguan bae di warung. Cek gerentesna. Tuluy si mak warung nangtung, lempang balik deui ka warung. Tapi barang anjog ka warung si mak reuas deui bae jeung seueur lantaran katempo daganganna keur diacak-acak ku hayam. Atuh si mak warung ambak buru-buru lompat ngagebahkeun hayam. Hus ya, kaditu. Tapi hayam kalah luncat karena seeng anu ku dipake nyangu atuh kuprak seeng ragrag sanguna bae kabeh. Nempok itu si mak warung bener-bener heneg. Aduh, cek si mak warung gregeteun nyekelan sirah. Cag urang tunda heula. Ayeuna urang balik deui nyaritakeun kaayaan Basura. Barang jalma gero nyabut palati, Basura beuki leuwas ka cida. Rek lumpat hese lantaran suku awak jeung leungeunna dibakutet ku tali. Tulung, cek Basura tulung-tulungan. Ari jalma gelo nempo Basura katempo siga nu suak teh kalah ajag-ajagan bungah. Tapi besok balatina mah tetep bae dicekal ku leungeunna. Keur kitu Basura seetik-seetik bisa ngalepaskeun tali anu ngabakutet sukuna. Anjakal langsung katampuun ku jalma gelo. Kurang ajar sia. Rek coba-coba kabur sia. Cek jalma gelo katempo ambek pisan. Tuluy teu tapas ini deui sebrut eta jalma gelo nyerang rek ngojoskeun belatina kana beuteung Basura. Atuh Basura ruas ngan untungna manehna masih keneh sadar. Samemeh belati anjog kana beuteungna kuat Basura ngagiwar ka pinggir plos serangan jalma gelo ngeplos. Bareng jeung kitu katempo awak jalma gelo rada nyorontod ka bawah ku tanagana sorangan. Atuh eta kesempatan alus pikeun Basura. Dina kaen kitu kuat Basura ngajejekeun sukuna kana bobokong eta jalma gelo. Bok kubrag. Jalma gelo nangkarak bengkang. Temicen waktu deui bertak Basura lompat kabur. Tapi ari dua leungeunna mah masih keneh kabakutet ku tali. Bari lompat Basura terus cocorokan tulung-tulungan. Bareng nempok Basura kabur, jalma gelo bener-bener ambak deui bae. Maena buru-buru hudang tuluy ngudag-udag Basura bari terus cocorokan. Euy, aya kompeni kabur euy, tewak euy. Cek eta jalma gelo bari terus ngudag-udag Basura. Basura terus lompat kabur menentuk-nentukeun maneh sababaraha kali manehna labuh. Tapi buru-buru dang deui tuluy kabur deui. Ari di tukangeuna katempo jalma gelo masih keneh terus ngudag-ngudag. Kadenge sorana masih cocorowokan nyebut kompeni kabur cenah. Basura bener-bener sasah srog akhirna mah maena anjog ka pelebah tukangeun hiji imah.
sora jalma gelo masih keneh kadenge gogorowokan beuki lila sorana kadenge beuki deket. Basura beuki ngerasa sasah luak liuk neangan tempat nyumput, tapi di tempat eta kayana neglah teu aya jang tempat mainan nyumput. Be geuning jalma saurang-urang acan. Aduh ya apes-apes kudu kumaha ieu aing minta tulung ka saha. Cek Basura ngomong sorangan. Sora jalma gelo anu ngudag Basura kadege leuwih deukeut deui. Basura beuki tambah sasah. Keur mah tempat jang nyumput eueuh. Keur kitu ret Basura teu kahaja nempok ka pantai mah anu rada molongo. Nempok itu Basura rada ngemplong. Aduh kapaksa ieu kudu jemput jero imah ieu mah euy. Terus keteuyeup Basura lempang ka keteuyepan siga bangsat. Barang geus anjog kana panto tuluy kumaha didorongkeun si horeng teu ditulakan. Basura bungaheun tuluy sup main asup ka jero imah siga bangsat nu rek maling. Teu jauh ti dinya aya saurang jalma awewe teu kahaja ningali Basura siga bangsat asup ka jero imah. Eta jalma katempo leuwas. Itu siga aya jalma nu asup ka imah ceuwawat geuning. Buah-buah bangsat. Eta jalma awewe tadi narek ngagorowok ngabejaan batur, tapi teu jadi. Salah lamun aing ngagorowok. Bangsatna bisa kabur atuh. Mending ulah digaruwahkeun ayeuna mah. Keun aing rek ngabejaan hansip bae. Cek garentesna tuluy keteuyeap indit. Ari Basura harita keur ngahep-hep di dapur. Napasna ngahegak, dadana karasa deg-degan. Aduh, aing bener-bener sial. Make ngalaman di udag-udag ku jalma gelo sagala. Aduh, dosa naon aing ieu atuh. Cek garentes Basura. Basura tuluy ngadedengekeun bisi jalma gelo ngudag-ngudag ke palebah dinya. Tapi ayeuna mah teu kadenge deui sorana. Basura rada ngemplong. Siga dapat teu ngudag ka dieu eta jalma burung teh. Aduh, aing capek. Cek garentesna. Basura tuluy leumpang rek ngadeukeutan panto. Maksudna mah rek indit teh mah eta. Tapi barang rek muka panto ujug-ujug kadenge sora jalma-jalma pating corowok. Kepung bangsatna, kepung. Basura leuwas tuluy noong saeutik kaluar. Barang breh teh katempo jalma lobaan marawa bakarang ngepung imah eta. Basura molongo kaget. Be silaka. Bo aing disaka bangsat ieu mah. Cek garentesna. Mitra budaya Sunda Pendendengan sadaya manawi sakitu heula dongeng Sunda anu judulna Ditagih Patikur Riwa bagian ke-22. Insyaallah sanes waktos urang lajengkeun deui. Ieu dongeng karangan Priwados Kang Abun Burhanuddin oge dipadar ku Priwados. Hapunten kakirangana mugi katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.